Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa deui tepang serang Abah deui anu ngagaduhan channel NGS channel tong hilap. Urang pintonkeun, urang peragakeun carana aya hiji pangarti cek orang Sunda mah hiji ilmu anu bisa mindahkeun raga urang. Carana seperti kieu ye nya. Tandak daun cau ye. Nah, daun cau kudu dua, daun cau teh kudu dua. Nah, dua. Kamu dua, kayak asupna sifatna papasangan. Pomo cauna cau raja. Cau raja nu asak ditangkal. Nunggus arasak cau raja teh tah raja buru, raja siem, asal raja balangbangan wae. Oh, cau raja nanti nu asak ameh ngeunah dilebok dah. Ya cara lagi ya. Nah, kurang beja ke cara na ieu. Oke, di dieu tah. Cara kieu. Cek. Di dua. Pertanyaanna make mantra teh cenah Bah. Ya pasti aya doa lain mantra. Ieu tangcebkeun heula ieu. Sing ngabahayakeun soalna engkena teh ieu terbang jadi emas. Jadi emas ieu terbang. Yo. Oh. Sumur Bandung Talaga di awang-awang. Saumur hirup di kampung teu nyaho di harga bawang.